Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah dina kesempatan ieu si Abdi bade ngabahas tentang hukuman nunpae sareng tanwin. Jeung naon perbedaanna antara nunpae sareng tanwin teh. Tayana urang bahas bae kumaha patokan nunpae. Patokanana tasbutu bil khati walapudi hartosna nunpae mah anu aya dina tulisanana jeung aya dina bacaanana tah eta mah nunpae. Berbeda sareng patokan tanwin. Patokan tanwin mah wahwa nunun sakinatun waqi'atun fi akhiril kalimah lamun la foto hartosna nun anu sukun anu tumiba di akhir kalimah anu aya dina bacaan teu aya dina tulisan nana tah eta mah naon tanwin. Tah ayeuna kumaha lamun teh mah di mana-mana nunpae sareng tanwin nalika mayunan salah sahiji huruf hijaiyah anu 28. Tah eta teh terbagi 4. Hiji idah kholaf, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Tah ieu qaidahna bahwa ayeuna hukuman nunpae sareng tanwin kabagi 4. Linuni ing taskun wali tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Kum nunpae jeung tanwin aya 4 kedah terang pertelaan ulah lepat. Urang bahas heula nu nomor kahiji nyaeta idhar. Kumaha patokan idhar ceuk lugot bahwa al bayan nya patokanana teh hartosna kadar-kadar jelas atanapi jentre atanapi percela teh eta ceuk lugutna. Kumaha ayeuna patokan idhar jeung istilahna ikhraju kulli harfin mimma rojihi min ghairi guna ngaluarkeun sakur-sakur huruf tina tempat kaluarna eta huruf teh kalawan teu make guna. Ina sabariji ari huruf idhar, hurufna aya sabariji ari idhar teh nya aya genep ja, ha, ain, he, bagin, genep kho. Tah ayeuna kumaha qaidahna huruf idhar anu genep teh? Fal awalu idharu qoblal ahrufi lilaki situruti bal fatarifi. Hiji idalamun aya samemena huruf pola genep sing nyaho hartina hamjun paun soma ainun haun mumala tadi soma ginun houn hamja jeung ain jeung he teu cecekan tanpa dua hogin pada dicecekan. Huruf idhar anu genep dikumpulkeun dina lapad akhi haka ilman hajau goiru khosirin. Tah ayeuna urang tinggal wae kana conto perbedaan ayeuna tanwin sareng nunpae. Tanwin nama bade tanwin jabar atanapi tanwin jr atanapi tanwin ps. Ngan syaratna ari tanwin mah nyontoana teh sok aya dina 2 kalimah, henteu bisa dina sakalimah. Ari nunpae mah ayana teh nyontoana teh bisa dina sakalimah bisa dina 2 kalimah. Tak itu perbedaanna teh. Ena urang tinggal contoh ku hamzah. Huruf idhar anu ku hamzah. Contohan ku tanwin PS dieu nya adabun adim. Tanu jadi contoh tanwin PS dina lapad ba di tanwin PS kapayuna aya hamzah teh eta teh ciri idhar eta nyirian ku tanwin PS. Ayeuna kumaha lamun teh mah nyirian ku nunpae. Contoh dina lapad in ang tah nunpae mainan hamzah, nun dipae mainan hamzah teh nya. Lamun dina ang nunpae mainan tam eta ikhfa nya ke kapayuna urang bahas. Eta nyontohan 2 kalimah, ayeuna nyontohan sakalimah ku nunpae yan auna tah eta nunpae mainan hamzah. Ayeuna nyontohan dina ha salamun hiya tah. Jadi maca tanwin PS nanti maca idhar nanti kira jelas entong make guna seperti salamun ulah dikitu-kitunya idharkeun nu jelas ke macana salamun hiya tah kitunya. Tata cirina tanwin PS moyonan ha tata eta nyentuhan ku tanwin PS ayeuna nyentuhan ku nun pae
in huwa, tah nyontohan dua kalimah in huwa, nyontohan anu dua ka lima, cirina nun paeh mainan ha. Atanapi sakalimah ku nun paeh tanha, tah nun paeh mainan ha kene. Ena nyontohan ku ain sami'un alim, cirina tanwin PS mainan ain tah gitunya. Eta nyontohan ku tanwin PS. Ena nyontohan ku nun paeh wa in udna, tah nun paeh mainan ain dua kalimah eta. Lamun sakalimah an'amta eta nun paeh mainan ain sakalimah eta nya. Tah eta surat Al-Fatihah nya urang sok dibacakeun ku urang ning an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulah sampaikan maca eta si ain teh disepertikeun alif, sepertikeun alifnya. Ulah kieu amta ulah sampai ka kitu nya. Kudu ngabedakeun mana hamzah jeung ain kitu nya. Ayeuna nyontohan ku he alit ajijun hakim, cirina nyata tanwin PS mainan he alitnya ha alit. Eta nyontohan ku tanwin. Ayeuna nyontohan ku nun paeh anu dua kalimah wa in hajjuk, eta nya nun paeh mainan he ha alit, eta nya anu jadi contona. Nyontohan ku kho nya ku kho, seperti contoh yauma idin khosyiah, tah anu jadi contoh tanwin JN mainan kho. Anu nyontohan ku nun paeh dua kalimah wa man khofa, anu jadi contoh nyaeta nun paeh mainan kho dina dua kalimah. Enak kumaha lamun sakalimah wal mun wala baca wal mung nya wal mun khaniqah, tah eta nya. Nah nyontohan ku gin ku tanwin jabar ye apuwan ghafuro, tah eta nya jadi contoh tanwin jabar yang hareupan ghin nya. Enak nyontohan nun paeh di aya dina dua kalimah wa ma min ghaibih, anu jadi contoh nun paeh mainan ghin. Atawa napi ayeuna sakalimah nun paeh sayun ghidun, anu jadi contoh nun paeh mainan ghin.